kumujud ing dalem mungguh kaul azhar. Menaros masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber-SMS gini. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti tangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jitahatukeun talak 3. Atuh lamun can ke pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Jadi samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah Os kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3. Atuh geus bae pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae. Henteu, sarua jeung kos kitu bae eta mah atuh talek ieu. Lamun ayeuna mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah mah pasti ngadoakeun mudah-mudahan ulah boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak. Hiji meureunana atuh loba ribut. Mor kadua teu bisa ngajaga lisan. Lantaran teu ngararaji, boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji gen dekat ceplosan bae. Komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak. Ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga. Ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah kos di imah eueuh budak leutikan. Sepi nu cerik-cerik acan. Jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan. Kadang-kadang nginjem anak teteh, nginjem anak adik, nginjem anak tetangga. Aju anakna teu daek cerik bae deui, diciwitan ku jana. Supaya cerik tah. Ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian. Wayah seserian-seserian nyana, wayah happy-happy, ke wayah mararanyun. Kita garada seni rumah tangga. Tapi ulah dibiasakeun. Keueuh kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng. Usaha keur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui bae kitu aing ieu. Lalaki mah sok aju kitu bae. Beda jeung awewe. Aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah. Aya we mah panjang buuk pendek lengkah. Baheula. Baheula eta. Kuari mah geus akur bae. Oh, lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae cenah mah. Ngalengkah bae. Eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah aya. Tapi ayeuna malah embung di baturan. Iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki, nu apel nu nganjang lalaki. Kuari mah tibalik awewe nu nganjang. Mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang, awewe nganjang teu laku-laku. Nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah. Padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae nya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis entek
ulah bingung-bingung aya jelema sagalana geus dituliskeun bahkan aya jelema boga anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema ditundun di leuweung sorangan bae ditundun di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun di deuleu saminggu hirup keneh di deuleu ti kajauhan di deuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa tangkal lumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disamperkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda Jawa Melayu engke ge bahasa Arab bae asli bahasa Arab mun deuk mencoba-coba ge coba untuk percaya di bahasa Arab atuh bapak lagi bingung bahasa Arab biasa bahasa Arab jadi bahasa aslina bahasa Arab nah daharna kabelah dieuna naon nu aya nyana mah dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya bah kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan nyana di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nyana mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuleutik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuleutikna roti cara di Mekah cara di Amerika tuh roti bae datang ka gedena nu mentak beusi engke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ye leutik batu ke abah ka gedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan masyaallah atuh ieu urang kabiasaan di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan para bana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh kumaha kebiasaan bae di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang orang Arab gak datang ke Indonesia orang Arab saminggu 2 minggu nyana culak cilik kabelah dia mah sangu bae sangu kos urang bae urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang gak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah kulage mencoba kulage barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah masyaallah barang saeutik kadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh bentukna mah beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun
eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuleuh TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya obaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal mantah salat be ateul teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun mantah salat teh mun mantah teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun tas salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger pana tolol da kos itu Paji biasana masuk rada leuleus teh kadeleuna heueuh lah teu bani mah seger amat hees full Teta urusan awak tapi urusan batin mah lain. Okos du biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri hate. Nyeri hate sanajan hees mah menang ti Gusti. Fadol Allah tah mah sebenarnya mah. Hees mah saha nu bisa nyeun hees du hese. Hees hudang ge menang Allah. Hudang. Urang biasa sholat subuh berjamaah senang. Hiji mangsa kaberangan. Kajenting seserian-seserian ge hate teh nyeri. Asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sakali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu bunteung ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah tetep gaji teh tetep paruguh asal beda beres tetep gaji tapi kulantaran geus biasa teh pan deuk datang geus datang ka dieu mah deuk ngaji deuk nongkrong deuk ngawuduk deuk nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasih mana Cilongok nah ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji we pokona tadi dicaritakeun naon tanyakeun ke akur ge itu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang ek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalaha dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul
Karim di negara urang mah pemimpinan lain maka aturan Al-Qur'an ngalang ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan. Jadi menjurusna atuh menjurus kana neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan. Numandag sanajan demokrasi ge urusan bae negara. Memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat. Ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an. Bisa tuh bisa. Lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih ayalah filter jang hukum MUI supaya ke keputusan nu padali jeung agama diatur ku MUI na disogok. MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI, ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI. Harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti aing mah aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tuh tukang macul. Kieu ye supaya ka harti ye. Di lembur eta teh ya Islam, kemudian Muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI. Pak, di dieu dibangun gereja kan ieu mayoritasna Islam, eueuh Kristenan. Nah, kami teu setuju. MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras. Malah di dinya aya KB, BPLKB, PLBK. LKB, PLBK, macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah, kajahoan ya ke masyarakat, usullah ke MUI. MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja dengan Supermi dan Indominya dirampas. Hebat tamu pinter tamu takos gitu ta. Eta tah jangkos gitu ta. Kan ngeunaheun. Tuh aya dikasih contohan gitu merada geus oh bener. Asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu ta jadi urang lapor coba ka MUI aya naon-naon lapor MUI. MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun. Aduh MUI. Tah eta kos kitu nya
tak ngenahin kan lamun kos kitu mah aya naon en lapor aya naon en jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di deuleu suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunyana dek ngabangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehana ja memang mayoritasna Kristen. Nah, di dieu mayoritas misalnya 70% Kristen aya ge Islam model di perumahan Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran nu ngisangan pangeran ge nyana tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos gitu kan ngeunaheun tah aya mui tak tinggal urang mui na bae coba disogok kapan teu tinggal gitu bae tah pembangunan gitu hotel nah ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti urang kadija ka proyek datang Pak ini siapa ini apa namanya pimpinan proyeknya oh no tanya orang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha tanyakeun Pak itu hotel peruntukannya untuk apa untuk baca sholawat oh iya nggak apa-apa tuh kalau begitu mah asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat aduh masya Allah hotel di mana-mana ge sapira hotel lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge hese ngomong urang aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah lamun teu mawa surat nikah teu bisa atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ke telepon nyana ka daerah urang oh iya itu mah suami istri karak eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar tahun 80 tahun 80 genepan tah eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri mun aya awewe doang sorangan diterima lalaki doang diterima tapi lamun duduaan tah lamun teu mawa surat nikah teu bisa eta baheula kuari mah cenah biasa bae kuari mah terus komo di Jakarta mah wih eta emang malah atuh disadiakeun gua lagi kerja di bos begitu je baheula sadiakeun di hotel tah ieu negara urang teh kos kitu